Dua dinten ayeuna mah bagian ngadamel getuk sampe dilajeng nyitak gula. Sabari ulang-ulang nuguan lahang teh jol we hoyong gegetuk. Kitu mah nguruduk we kalandeheun bumi bade nyobian ngarabut sampe tapi teuas. Weh aya warga anu nuju ngalakalapa ku abi teh disauran. Dikira sakedap saur abi teh pangarabutkeun tangkal sampe ieu teh meuni liat pisan. Tong we keresaheun samarianan abi teh kalaukeun kalapa. Sengaja miron seuneunana teh di bumi emas soalna bari nungguan seuneun lahang bilih pareum. Sabanding mah duanana kaasurkeun duanana. Nyukel kalapa teras we diparut Sulia oge eleh we ari hayang manya sung we kalapanana teh ngiringan diseupan sareng sampe geuning ai kabanding mah da katingali seuneu pareum sareng hurung teh oge sabari nungguan sampeuna asak di dieu teh bade ngurud heula gulanana teh nganggo 2 ganu we da bilih amis teuing soalna ieu gulana teh ageung sampeuna hipu mah ieu diseupan ge taralami janten ieu teh bade langsung wae ditutuan tong we pas nutuan si emak teh sumping nyambungan janten we ku si emak nutuanana teh abi masok tara tiasa bonganna we sok nganyod kalangi ngiring sareng halu panenana teh ieu teh gegetukna teh atos janten bade disimpen heula sing kagaaleun nungguan gegetukna tiis di dieu teh abi bade langsung nyitak gula mah si emak oge aya tapi abi bade nyobian engke ameh tiasa nya guys aku nungguan teh nungguan we hungkul palebahkeun kababelasan asak teu aya sasahang ke abi kumaha ani atos tiasa mah janten moal masalahnya guys paribasa ge ilmu mah teu berat dibabawa jaga baring bapa sia teh daekeun nyadap engke atos tiasa mah janten tinggal meraktekeun nya guys setelah pisan langkah lancar mah ciri khasna teh gula kawung anu dijamin asli tanpa obatnya guys nama aman dikonsumsi dalam jangka panjang.